Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila muallifi hadzal kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza adharuhu, maka di mana-mana ngadohirkeun para ulama karena itu maknun. Ankarohu, maka inkar kaitu maknun saha ahlul ghirrati, ahli katipu billahi ku Allah. Masih kene ngabahas hikmah anu ka 70, ngabahas masalah ilmu hakikat. Saur Kangjeng Rasul, tina sawarehna ilmu teh aya anu tingkahna seperti anu disimpen, hartosna nyumput ilmu teh. Jadi ilmu teh aya anu nyumput, anu disimpen mah nyumput kan. Tah eta kana ilmu nu nyumput teu aya nu terangeun kecuali ahli ma'rifat, ulama di dieu teh hukama. Teu aya anu sehingga henteu tarangeun kana eta ilmu nu nyumput teh kecuali anu palinter akal rohanina. Ulama di dieu teh hukama, anu paling anu kuat sirna eta saur Rasul. Tina sawarehna ilmu teh aya ilmu anu tingkahna teh seperti nu nyumput, hartina samar, sehingga henteu kabeh jalma apal kadinya. Orang-orang tertentu anu bisa nyaho kana eta ilmu nya eta saha anu karuat rohanina, anu lemah mah hatena teu nerpi ka dinya. Madahar amis kalah kacondong kana gula, lain ka anu mere nikmat waktu leta pangijeng amis. Eta manu lemah hatena, nu karuat hatena. Nu karuat hate teh maksudna saha? Anu kuat sirna, nu mampu tajalli ka Allah. Lain ahli tajalli mah teu paham kadinya mah kan. Sing ngolotok johar maknun oge. Katalar ikna Fathul Wahhab. Moal teu aya talukna jeung otak. Nu palinter otakna ge teu nerpi kadinya mah. Sing profesor, doktor kemal nepi kadinya mah kan. Sabab gunana kapinteran otak dipake nyahukeun ilmu anu nyumput eta. Nu sok disebut ilmu hakikat. Ah kitu kan. Ieu terda panjangnya na hikmah ieu di Trans Studio teu anggeus itu. Keur mah waktuna sakedeung teuing kitu. Teu cek kuring nyeun masjid sorangan ge mah lawan masjid batur. Insyaallah di Borma peuting sarua jeung sakieu seueurna nu ngaos. Geus masjidna di ditu, jeun masjid 30 kali 50 meter. 7 kabupaten datang. Ka Trans Studio mah ngan ukur saparapatna ge moal nu datang. Sabab naon? Nyumput Trans Studio. Urang Pangandaran mah aya lempeng ka ditu kepada lorong. Ka pani. Aksesna sulit, macet. Kersa ajengan ge ti Karawang pan. Macet di jalan susah. Insyaallah di Rancai kek mal macet nah. Kecuali banjir heula macetna ini. Kemak selengit banjir moal macet lah. Didinya mah gampil orang Pangandaran naik bus anu ka Bandung turun didinya mapah we kalebet 100 meter. Gampil man teu kudu nyarak mobilnya lira. Lamun tas ngaos 1000 sare teh didinya isuk pulangna. Di Trans Studio mah bisa apa goleran cicing didinya. Sebab beres urang ngaos dipake deui ku batur masjidna.
Payu teuing masjidna lah, ulah nu kitu ngaji. Ka masjid urang. Pira teu anggeus. 5.000 orang datang ngaji ke Trans Studio, pindah ke Ranca Ekek. Mun sasakewan ke 5.000 sak pira teu mahi. Yen masjid 30 kali 50 meter. Geus pinuh kan ngaos abdi ka 2 tahun ayeuna, bisa mikir ngaosna ungi pinuhna sami. 3 rupiah aya nu daratang tadinya ngaraos ungi. Teh can sadayana 3 rupiah kan. Jamaah rek ngaos ka dinya teh. Matak cing teh lamun ceuk Abah Bandung lautan api teh. Lautan naon cenah? Lautan ngaji cenah. Dituluykeun ku simpul ge. Geus lautan ngaji, lautan tajalli ge macing teh tah. Tak aya laskar tajalli di dieu kade sing era ku ngaranna. Itu laskar tajalli teh kudu ahli tajalli kan. Minimal nu hayang tajalli. Naon cenah mane laskar tajalli can tajalli ge hayang aing mah kitu. Nu tak kaos dipake we gitu. Nah gitu. Ya mah ngabejaan hujah bisa teu mahi. Bisa anu nanyakeun batur. Di Tasik ge eueuh laskar tajalli pesantren ulah kana di Tasik beunang. Lino naon simkuring bisa ngamaknaan. Berarti orang-orang yang semangat milari ilmu tajalli tah kitu. Lain rek manfaatkeun tajalli lain. Itu pikeun kahayang nafsu urang sanes. Di mana anu simkuring tah kitu kan. Jadi orang teh itu keur ngaji ilmu nu nyumput. Maka lamun aya pengajian seperti kieu da nyumput ilmuna ieu mah. Malakur jeung batur. Atuh ari batur sararua jeung urang mangajina kieu lain ge ilmu nyumput eta mah. Ilmu nu populer anu geus biasa di mana-mana aya mah. Lain ilmu nyumput atuh kitu mah. Ieu mah ilmu nu teu nyahoan batur tah kitu kan. Anu ilmu nu langka nu nyahoanana. Eta nu ceuk Rasul didawuhkeun di dieu teh nyana inna minal ilmi kahayatil maknuni ka kitu yang didawuhkeun ku Rasul min teh di dieu teh min litabin sebagian tina tingkah ilmu teh aya nu tingkahna seperti nu di gudangan teh artina aya ilmu nu nyumput. Ori alfiyah ikna patul bagus populer tapi teu aneh di pesantren mana-mana ge aya pan. Aya. Kiai mana-mana ge biasa ngebahas. Ari ieu mah euy, aya nu geus ngaji 15 tahun aing ngaramangi nu kieu cenah. Komo di bidang ahli dohir mah profesor, doktor, SH, MBA. Kiai ngaji belajar teh abdi teh geus nepi ka Amerika sakola teh. Gelarna ge doktor, SH, MBA. Ari ilmu kieu mah can kapanggih cenah. Berarti bener maknun teh nyumput teh. Teu kapanggih ku profesor ge. Nyumput ieu mah kan. Nyumput teh kumaha? Teh nyumput di alam mulki di dieu. Nyumput teh arti ayeuna di alam mulya anu langka ka tepi ka dinya mah. Di lumar mulya. Alam-alam eta mah langka nepi. Nu otakna ngeres, hatena ngeres mah teu narepi ka dinya mah. Kabul ka hijab di jalan. Sabab kali itu mah kudu nu bersih-bersih. Karena urang ge lamun asup ka hiji tempat anu steril mah Pak, nu pibahayaeun. Barang bawa sok dipaiksain, ku penjaga sok. Kudu steril kali itu mah teu bisa. Anu belati teu meunang kajenting keur mesek buah. Teu meunang. Sabab kudu steril itu. Jadi lu bersih hatena bisa asup ka dinya tah. Ayeuna di mana? Ilmu eta mah kudu ti jamarut ka ditu. Neangan di alam mulki mah otakna ti koh ieu mah kapanggih. Otakna sakumaha cerdas ge, IQ-na miliaran sel otakna ge mah bisa Pak. Mah bisa. Mentang-mentang profesor jadi nyaho Allahna tereh. Can puguh Kang, elen ku tukang macul nyaho Allah mah kadang-kadang. Teu ta'alluq jeung kecerdasan otak. Teu perlu dina masalah makrifat mah kecerdasan otak ieu. Kalau mereka urus dunia bener ieu nu digunakeun. Gitu. Orang masuk ke alam jabarut maka dia tetap bisa otak cerdasnya.
teman. Gitu. Matak di dawuhkeun ku Rasul kahai atil maknuni, masa saperti tingkahna nu disimpen di gudangan, disebutkeun sama. Jadi ilmu teh aya ilmu anu nemrat nu kanyahoan ku sararea. Itu Kangjeng Rasul bicarana kitu. Aya ilmu nu teu kapanggih ku sararea, orang-orang tertentu nu masuk ka dinya teh, nu bisa nyaho ka dinya teh kan. Matak disebut lagi ilmu khos. Nah, ilmu khos. Nu rohanina bisa masuk ka jabarut, kakara paham kana ilmu eta. Anu otakna nempuna ka makhluk, hatena ka makhluk mah insyaallah moal paham nepi ka kiamah ge. Moal paham kan sakumaha cerdasna, sel otakna triliunan oge moal nepi ka dinya. Da lain alatna ieu. Tapi naon? Hate nu bersih tina suraat. Jalma-jalma tukang bebersih hate tina suraat. Tina suraatwan ta eta bisa nembus ka dinya. Kakara paham ka dinya. Nu mawi aya penjelasan kamari di mana jalma ditanya tentang ilmu sakabehna ngajawab. Ta eta pastadil ala wujudi jahli. Eta jalma teh hiji tanda bahwa encan sampurna pinterna, masih keneh aya naon? Aya anu can kapaham ku anjeunna. Lamun mursidna can sampurna. Sabab di mursid mah kudu aya salapan. Nu kasalapan arifin bi tabaqatin nas. Nyaho kana tingkatan akalna manusia nu ngupingkeun. Mun ngaji di jalma nu kieu mah kieu carana ibarat ngabejakeunana. Lamun ngaosna di para ulama kieu ibaratna, lamun di para santri kieu, lamun di abnaid dunya kieu, ngabasna beda-beda ibaratna. Diterangkeun nyarita hareupeun budak TK, pas hareupeun profesor, insyaallah belat seumur hirup. Moal ngarti-ngarti, teu sesuai jeung akal ngadeng. Di mana kiai nyarita di hadapan mustami leuwih daripada kemampuan akal mustami, mungkin bakal jadi fitnah. Timbul ingkar ditun dinisbatkeun ka jalma nu makompar ku tapi tuluy awas ari keur nu jam'u man teu jadi dalil bodoh keneh henteu kan langsungna ari nu keur dina makom jam'u mah pana ti makhluk moal mempertinggalkeun mustami moal nu penting nyarita aing di hadrat Allah geus kitu poho ti makhluk mata ngobrolna sakumaha cek Allah. Jadi lain akal anu manehna nu mata teu jadi dalil karena bodoh sanajan ngajawab terus. Ngalamun dina makomparku nu inget ka makhluk maka kudu diperhitungkeun. Dipertimbangkeun. Urang salakina profesor pamajikan keluar SD kelas 5 ngomong ka profesor insyaallah mah ngartieun pamajikanna. Matak teu nyambung dugdek we pasea. Nyambung kartia. Salakina ulama jumhur, pemajikanna teu bisa ngaji, ngomong seperti ulama jumhur di hadapan istrina, insyaallah moal ngartieun istrina. Wah. Jadi lamun istri podo saukuran akalna nyaritana. Urang masantren 20 tahun pemajikan ngan 3 bulan. Retek teh mubtadaun jaidun wa adirun khobar. Insyaallah ulang-ulang mangartieun. Teu sesuai jeung akalna. Sing sesuai jeung akalna mustami. Nu disebut dina mursid arifin bi tabaqatin nas. Namun nyarita padahal dina makomparku leuwih daripada akalna ngalaga sabeuna mah. Nemongkeun aing jago bisa bener. Aing teh bisa teh nyaho johar maknun. Fakut ditorpal qalbi an siwahu anu ngadengikeunana juru miaki pabeli. Insyaallah mah ngartieun. Na johar maknun diterangkeun kahlani alal qoni kay taruhu fakut ditorpal qalbi an siwahu. Naritakeun sifat musabahat anu nganyahokeun syarat kalam ge can bisa. Oh, pabeulit kan. Iya. Maksud ala wujudi jahlihi teh lain berarti salah nerangkeunana nu ngajawab terus teh kan. Masih aya kakurangan, naon kakuranganana?
teu mempertimbangkeun akal mustami tak eta. Leres kan? Sok urang sok lin puyeng ari ngaji sakapeung. Tah lain loba urang sababna teh teh. Da kulantaran kitabna keur dina nu jero, nu dianggalap ge kapaksa ngadengekeun teu ngarti-ngarti oge. Padahal teu ngarti. Insyaallah di Trans Studio nu hadir kamari nyaritakeun masalah ilmu ieu. Sawarehna teu ngartieun. Ngan duka sawareh loba, duka sawareh saeutik. Oh kan. Ngan ieu mah dalil kaladangan nu teu tara ngaji, nu sok ngaji, Pak. Mentek kusim kuring silaturahmi akbar, perkumpulan sok ngaji Jamil Mukri. Anapun aya jalma ka karang ngaji mah eta mah urusan manehna. Bohonganna ka karang ngaji. Sok ngaji mah ngerti, bisa baca kitab we. Ah gitu. Ieu mah keur nglasifikasikeun ilmu kan. Aya ilmu nu kanyahoan ku sarerea, aya ilmu anu orang tertentu nu nyahona, tah kitu Kang berarti nya. Jadi ulah kudu riba Kang ayeuna mah geus ngaos mah. Itu ilmu hikam jeung Jamil Mukni paingan. Tara mah ngebahas kieu di mana-mana. Paingan maknun ieu mah kahayatil maknun. Sikrsul. Moal nyarahueun kecuali ulama. Ulama teh mana Kang? Lain nu katalar alfiyah. Linu pinter maca kitabna maksud ulama di dieu mah nu kuat sirna mampu tajalli ka Allah. Artina nu sirna bisa nganyang ya ke mana? Ka Jabarut, ka Roprop, ka Mustawan, ka Kobakosen, au adna. Ada nu bisa masuk ka au adna, hate nu bersih tina sul akwat. Mata kalau lisan nyaritakeun sawah, hate melong ka sawah. Otak keur ngitung duit, hatena lumpat kana duit. Insyaallah mal nepi eta mah nu kitu mah. Moal nepi. Sanajan getol dikirna, subhanallah, subhanallah. Tapi lumpangnya di mana? Di akwan. Hate lain subhanallah ngebersihkeun surah akwan tina hate, tapi subhanallah na dipake taraje bikin ngasilkeun akwan. Tah, moal nepi di tukang dikir nu kitu mah moal. Moal bisa nyaho kana ilmu eta teh. Bejakeun ka batur sok ka beja-beja. Karunya bejaan teh ayeuna. Mending dibejaan, ke di pembejahan malam Sabtu engke simkuring bakal ngebejakeun ieu. Ngaos di Masjid Wakaf pembijahan malam Sabtu lu engke. Masjid Wakaf lu pas naik ka ditu geuning ka tonggo. Anu ladina ya masjid eta Masjid Wakaf. Ke di dinya ngaos malam Sabtu lu engke. Ieu bakal dibongkar ieu. Anu bangsa anu nyumput-nyumput teh. Sabab urang pembijahan mah kuncena ge sok pesen. Pajangan ngaos teh cenah. Ngabahas teh anu luar biasa. Kunaon sih? Nu biasa mah loba di dieu ge ceritana. Meureun caritana mah ku sing urang ajengan aing nu biasa mah di dieu ge layap ajengan. Ah gitu ya mah luar biasa. Isra Mi'raj nu luar biasa. Nu luar biasa teh nu dibahasna ku ilmu maknun nu tadi. Ilmu ter ketepi ku sarerea. Pan biasana mah keketrok teh kaluhur lin kaluhur sirah. Ari Isra Mi'raj teh nu ngabahas teh bener ka dia. Biasana mun buruk teh pan nu biasa mah nu biasa ieu mah buruk teh beungeut kaos awewe awakna kaos kuda gitu. Teh di mana eta beta aya gambar kitu jeung. Eta teh waham jeung hoyali nu aya dina hate digambarkeun dina kertas. Jadi awewe beungeutna. Lamun ditanyakeun ka Allah Gusti bener buruk Rasul teh kieu. Jika jawabanna lain eta mah. Iya. Disangka kaos kuda buruk teh pada ditumpakan bahasana. Teh eta penjelasan nu biasa. Kudu luar biasa mah dijelaskeun, Bang. Naon makna di black? Make peso tina emas. Naon maknana? Aya rumah sakit ahli bedah di Malakut. Aya malaikat ahli bedah sehingga di black ya Rasul. Bahasa mulki tadi ka makna wiyakeun. Nu aslina malin kitu pi maknana maknunna mah. Eta mah populer di dieu sakumaha kitab bae nama. Hayu nyalahkeun musonib. Atuh da cenah cek ieu kitab aing mah cenah. Cek musonib aing mah nyarita kitu teh sina nakwil si atuh cenah. Pan geus ngaji sia mah dina kitab aya dina Johar Tauhid kan diterangkeun
wa kullu nasin aw hamat tasbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Ngartikeun teh saduhina takwil nu teu layak mah. Geus 3 lengkah, nu maot geus 7 lengkah dipariksa, diartian tas balik 1 2 3. Eta anu populer, anu maknuna malin kitu, sebenarnya mah. Naon sababna lamun makna hakikina kitu, coba datang pertanyaan. Ajengan, kumaha anu maot teh dikubur, ngitung lengkahna? Ji sok. Moal ditanya salagi can aya nu ngubur mah. Patungeunna urang ge aya nu maot teu na di imah ulah keur dikubur. Can 7 lengkah nu ngubur moal dipariksa. Salah. Bahasa kinaya 7 lengkah 7 poe. Hartina beak waktu. Aya waktu aya poe ka-8 aya teh ya. Aya. Ka-8 makalah balik deui. Senin hitung sok 8. Balik deui kana Senin. Kana Senin deui. Lamun poe teh ngan 7 lengkah teh. Di mana jalma maot beak umurna dipariksa rek dikubur rek henteu. Ah gitu. Nu dipaksiriksa naon? Rohanina lain awakna ieu. Ngan siksa Allah na tembus kana awakna ka dieu. Mata lamun dikubur buruk teh disiksa ngaranna. Dan teu disiksa mah buruk nu dikubur. Geus gampang atuh. Bentak nanahan ieu teh ciri disiksa. Siksa tina rohani tapi kana jasad jasmani nu ieu. Mata kaya anu maot teu dikubur, anu maot dikubur teu buruk sok aya nah eta teu disiksa. Tapi kade ulah paya teu buruk beda-beda anu teu buruk oge. Kudu ngaji deui wae maknun. Teu kapangi wali umum maknunna ya duh teu kapangi. Paya teu buruk walas itu memanyangan cenah murid teu disiksa cek ajengan kada teu. Beda-beda anu teu aya anu teu diganggu ya jasadna. Karena ngaji ilmu kadugalan dijaga ku jinna sehingga cacing tanah teu bisa ngaruksa. Ku jin diraksana. Lain teu disiksa eta mah. Naon paehna jadi jin heula can maot sabenerna mah. Nepi ka barjah henteu ditahlilan ku anakna noong tina janela. Itu. Mata lamun aya pamajikan nu nanyaan teh ku hulu teh. Eta pamajikan ai ditanyaan kayak jin. Mata lamun jadi jin buaya teh aya nu ngamukang di ditu mah lain baja. Di daerah Simkuring eta masuk buledan teu maot heula. Keur marahu ku celek leor jadi eueuh. Hirupkeun langsung. Sabab naon? Ahli dukun patah tukang ngomikeun tulang nu potong tapi nu dipuhitna ilmu buaya. Ku Allah disalin jadi buaya hirupna. Langsung buledan eta masuk teu maot heula. Oh eta teh kan. Tarana naon? Muncul sok kabejaan malah mun jalma anu rek meuntas aya buaya batur nu biasa di bejaan. Lompat sieun aya buaya. Padahal mah diamankeun supaya bisa diganggu ku buaya anu sabenerna. Da manehna mah buaya kajajaden manehna. Coba kolot kajajaden satu. Itu jin anu jadi buaya, anu surahna buaya. Ah kitu kan. Paste pamajikanna kan lontar-lontar geus eueuh ditanyaan ku batur. Walah puting teh ngamuk buaya digigirun iman karatakeun. Sarioneun teu kawin deui nepi ka maut kan. Sarioneun. Yal-yal dileg-leg buaya aja. Loba keneh ieu nu lengoh teu dikurilingan buaya. Ripuh yang salah diri. Nah gitu kan. Ya ilmu maknun teh kaya itil maknun teh. Ngabejakeunana ieu nu maknun mata hati-hati ulama teh. Nu hati-hati ulama nu dina kumparku. Sabab aya husnul adab ka Allah, husnul adab ka manusia, husnul adab ka sesama. Cek Allah rahasia aing teu bejakeun kana lain ahli mah jadi fitnah. Ah gitu ya. Sabab teu paham teh. Di dia ge loba nu nyeleungpan, abah ari ngaji di ditu. Batur mah euy paeh doma teh alhamdulillah. Wah teu kaharti ajengan teh teh cenah. Di mana-mana ge katerangan Al-Qur'an innalillahi cenah alhamdulillah. Ya teu kapangi ku umum mah ya. Aya nu maknuna di dinya batur mah.
Alhamdulillah sote lain alhamdulillahan musibah, tapi alhamdulillah nikmat. Sabab musibah jadi nikmat. Lamun ningali domba paeh teka jual, inget maraban setahun rugi, eta musibah. Pantas innalillahi. Ari batur malin di dinya ningalina. Ya maknun nyumbut ilmuna. Domba paeh aing hirup. Untung mana cisok? Allah ngahirupan domba jeung ngahirupan kuring teh sarua kawasana da mungkinul wujud. Allah maihan domba, maihan kuring sarua gampangna da mungkinul wujud sarua hukumna. Pae domba mungkinul wujud, pae kuring mungkinul wujud. Awan sulit keur Allah. Tapi Allah kalaka anu dipaehan teh domba lain kuring. Domba pae kuring hirup alhamdulillah. Alhamdulillah hirup kuring lain alhamdulillah. Pae domba ngan teu dibejakeun alhamdulillah aing hirup tapi kitu unggul alhamdulillah ngarti mata kali marifat mangartieun alhamdulillah pae domba kapan anu umum anu populer teu ngartieun kalah nyalakeun ajengan sasar buku sasar kene manehna manehna mentogna domba ajengan mah geus mentog ka Allah ka ditu nu balik ka Allah mah alhamdulillah ari anu inget kana ngarit mah ceuri innalillahi luhur mana cisok sasar kene manehna ka batur nyebut sasar nu di dia dicarioskeun faida adharuhu ankarahu ahlul ghirrah billah. Ahlul ghirrah teh mana anu sok katipu ku Allah jalma barodo anu teh nyaho Allah ahlul ghirrah billah teh lain baru johar maknun lain nu teh nyaho Allah kan sing ngolotok ke igna patul ahab teh nyaho Allah mah ahlul ghirrah disebutna. Matak sagut kana dosa. Kunaon make sagut kana dosa? Da Allah mahampuraan, piraku aing teh dihampura atuh. Eta katipu ku Allah, lain Allah tukang tipu. Manehna nu katipu ku Allah balas bodoh teh nyaho Allah gitu kan. Kana Allah hampuraan sagut kana dosa. Lain kudu kitu maknana. Urang ulah putus asa loba dosa ge sok balik ka Allah. Da Allah mah Ghafurun. Itu. Lain dipake karter pikeun wani kana dosa, dipake semangat migawe dosa salah. Pahami ani syaitan, paham ti setan eta mah. Mata ahlillah maka teu ningali jugurna kiai tapi tingali ilmuna nu barijilna maknun atau lain. Pada orang meninggali dohirna we balik anak aing ka talar alfiah 2 poe wah kadinya aing pesantren teh palinter paling pinter bener ento bae kalau tadi pinter ah ripu pinter ah ningali eta tapi ningali naon ilmu nu kaluarna ilmu maknun atau ilmu anu umum ieu teh pan ilmu teh dibagi dua ieu mah kesimpulanna mah ilmu teh dibagi dua aya ilmu nu kanyahoan ku sararea nu bodoh nu pinter nyarahoeun aya ilmu anu kanyahoan ku nu pinter hungkul nu bodoh teh nyarahoeun nu pinter teh nu mana nu nyaho Allah kitu paham teh mah san aya ramyang-ramyang ayeuna mah kitu kan ieu nu kudu tegas teh mah geus ayeuna mah ditegaskeun ngaji teh teu laun-laun lah sok bejakeun ka batur watir cing teh nu geus paling ter ngaji ya jadi hijab nurani watir. Kecerdasan otak teh kalau dipegang hijab balikna hate ka Allah ya. Batur mah dipake alat pikeun sarana taroki jeung ilmu teh. Dia mengaji ilmu alat rek maca kitab, geus maca kitab rek ngalaga ka batur. Aing bisa maca kitab, geus sakitu. Batur mah lain ngaji ilmu alat rek maca kitab. Sabab ilmu maknun teh dina kitab. Da, kitu berbahasa Arab. Nah, gitu. Artina ngaji ilmu alat tapi pikeun alat usul ka Allah. Ya malah boga pacul tadi semir we, paculna hungkul. Aya dipake macul komersil. Artina komersil teh salah tujuan kalian Allah gitu. Bahasa komersil teh kan artina tujuanna kalian Allah. Bisa amnyurungi kami kamari dibahas masalah komersil eta. Kalau baru teu paham mah. Jalma nu nyarane kana amal, anu teu nyarane kana amal.
nyaranekan amal sekian makom, nu teu nyaranekan amal sekian makom. Nu teu nyaranekan amal ta eta nu disebut ulama teh. Nu nyaranekan amal eta disebutna naon? Ahlul ghirah. Nu tadi diterangkeun. Jalma nu kataripu ku Allah, jalma nu teu nyaho Allah. Ngan nyaho Allah ge beda-beda mah. Aya anu nyaho Allah umum hartina nyaho ka Allah tapi dikanyahokeun ilmu ma'rifatna ku umumna manusia. Aya ilmu ma'rifat nu teu bisa dikanyahokeun ku umumna manusia, orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu tanu mana nu sok beberes, bebersih hatena tina surah aqwan. Eta orang-orang tertentu teh. Rek otakna mari pinter rek bodoh. Mata yang jalma maca jurumiyah teh dikeun bisa. Saya mau belas-belat otaknya, ampun, nalar. Apal 10 ke 11 pohon 10 apal ke 11. Balas naon, balas otakna lemah. Tapi ma'rifatna ka Allah mah hebat, aya kan, aya. Nah ieu urang teh ngaos ilmu hikam jeung aljamul mufid sabenerna mah keur nguping-nguping. Naon? Iya ya, bahasa sederhana mah aing mah ngadengekeun bocoran ya beja ti waliullah. Ari keur sabenerna mah keur naluktik ilmu anu kahayatil maknun. Nu teu kanyahoan ku batur, hayang nyaho aing. Ngaji geus 12 tahun. Hese rezeki teh kan bulat-bulit kalau neangan dukun. Teu mah hita ilmu ngaji 15 tahun. Kunaon? Hayang gampang rezeki, neangan naon? Sababun dohirun kok kalayangan. Padahal mun urang mengibeja ti jalma anu ahlillah mah teu kudu hese. Teu kudu hese. Supaya hirup lancar urusan hasil pamak sudah. Dijeblakeun dina kitabna. Sampai sasauran Syekh Abdul Muhyi. Sahalallahu alaina wa alaikum ila nihayatil matlub. Nah, iman dibahasnya kemari di Rancamanyar. Ahli garmen ngaji. Hebat ngaji 2 minggu sekali ya masuk tukang ngajait ya. Kudu jadi waliullah cing teh. Ulah ajengan nu kertas tasbih wae jadi waliullah teh. Hayang jadi sawab lancar urusan gampang teh iya ya. 3 syaratna cek waliullah. Ting di mana kitabna? Manehna nama intisarina mah tapi lamun ku ahli maknun mah kepangi. Eta teh. Hiji fatlub ma huwa talibuhu minka. Eta bahasa santrina. Pinahkeun kana bahasa urang ulah. Fatlub ma huwa talibuhu minka, na kitabna ngejeblang. Eta dawuhan Syekh Abdul Muhyi pamijahan. Logatna maka fatlub maka kudu nyupri anjeun maka na perkara wari Allah eta tolibuhu nu nyupri kana eta mah teangan ku anjeun perkara nu disupri ku Allah ti anjeun. Begitu nu disupri ku Allah ti anjeun, anjeun manggul taklif. Taklif naon? Ibadah ka Allah nyeun anjeun teh keur naon? Supaya ibadah ka Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya, supaya ibadah. Jek si Abdul Muhyi mun hayang gampang urusan maka geura pigawe ibadah ka Allah. Mata sakabeh perkara jadikeun ibadah. Dagang, kasab, niat ibadah ku kasab. Ngaji niat ibadah, kiai murub niat ibadah, nu ngajait niat ibadah, nu keur di pasar niat ibadah, nu ka kantor niat ibadah. Sagawe pagawean nu alus ku urang diniatan ibadah ka Allah. Eta nu jadi sabab gancang urusan maka lancar urusan. Mere ka pamajikan niat ibadah. Ima kadang-kadang mere ka pamajikan teu niat ibadah. Kepaksa mere dialungkeun kok asih aja. Kabila-bila teuing minta duit 2 juta keur meuli baju aing teh 3 juta ieu teh. Tadi mereka aing heula kulantaran maneh maksa kok kasih aja. Jadi ibadah teh henteu tak pantes seuseuh rezeki lagi. Salakina mere ka pamajikan teu niat ibadah. Pamajikan titah ninyo kopi teu niat ibadah.
Pantas hirup keluarga seset rezeki pantas. Coba niatin apa ibadah sakabehna. Istri taat ka caroge niat ibadah, caroge ngurus pamajikan niat ibadah lancar urusan. Nu kahiji kakara tapi gitu ayeuna niatan ibadah. Paingan sok salah niat aing mah tak susut segala urusan teh. Lain lagi unggul ngaji seuseut ngarti. Sabab naon? Iya unsur ibadahna dina muamalah. Niatkeun hate ibadah ka Allah, ke seluruh pagawean nu dipigawe ku urang. Pagawe nu alus. Kadua, wala taltafit fi sirrika ila masiwahu. Bahasa saya belum mau itu. Cok tuliskeun mumpung katalar keneh kan nanyakeun geus poho deui mah ngajawab kuring. Padahal mah tengah jadi talar dibuka hungkul ka ciri ngan inget keneh aya. Dibejakeun terus ya supaya lu ngaraji ka sim kuring lancar kabeh. Mal keheul diduakeun lancar urusan. Aduh aing ngaji ka coba duyut teh jadi lancar urusan. Kayak kapok ngaji mun gitu. Kalau ke pergi sebut cenah. Oh. Dibaca ke pengajian simkuring teh 26 kali 7 kabupaten sabulan teh kan. Dibacakeun ieu kabeh. Naon sabuna mung boga santri pakir, mung boga santri sangsara, mung dunia akhirat sing lancar. Dunia akhirat sing beunghar. Oh, gitu. Era boga santri seuseuh ngaji teh bisa usaha teh buka duit era pasti dibejaan ku guru sia teh belet-belet teuing nu kadua wala taltafit fi sirrika ilma suwahu ulah ngareret dina hate anjeun kana perkara salian Allah hartina naon dina ibadah nu tadi tong aya tujuan kalian ti kumaha bahasa nu sederhana Kang ibadah sing ikhlas dua tah hiji jeung dua sederhana lihat hayang lancar urusan hasil pemaksudan dunia akhirat di dunia gancang tepi kanu dimaksud di akhirat gancang tepi kanu dimaksud itu naon syaratna tilu kahiji jeung kadua ibadah sing ikhlas bahasa ikhlas teh bersih tina surah Aqlan teh boga tujuan kalian Allah sakumaha dina Al-Qur'an wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kudu ibadah ranjeun kabeh ka Allah ulah musyrik saeutik oge. Hartina ulah musyrik saeutik oge, boro-boro jali hofi ge tong aya. Ari nu bersih tina musyrik jeung hofi teh naon ngaranna? Jam'u atanapi tajal ibadah bari wusul ka Allah. Eta bahasa Jamil Muknina. Bahasa angli dohirna nu populer anu lain maknun ieu mah ibadah tah kitu ibadah sia sing ikhlas mata kaya nu usul ka simkuring jalma sok ngaji kemis jalma urang jauh aya naon jang biasana mun geus beres kaos kemis teh nepi ka asar ngantai eta teh padahal cek simkuring kabeh we sok nanyakeun bareng asar ka karaang ieu biji asup deui ieu biji asup deui mun ka dokter loh make nomornya. Itu kajengan mebareng nanyakeun lah. Ulah era ngabejakeun problem ka guru mah. Puguku disorogeun, aing era ku babaturan ka pangi ulah. Cirina murid sodik teh tara era ngabejakeun kakurangan diri ka guru, tah eta murid sodik. Ieu mah aralus we ngahari sangka hebat ku guru teh. Nu garoreng bejakeun alus mungkin bae lah. Teu bejaan ge apaleun guru urang ge. Tapi ka mana hate anjeun? Nganu garoreng bejakeun sorogeun ka Allah ka eta ka guru nyanyawan Allah usul eta budak pangpadeun naon jang aduh ajengan abdi teh bingung ngaji hayang tapi aya ganyelan naon ganyelanana ceuk pamajikan atuh da akang macana matak teu kabeuli susu keur budak teh mangkana budak teu nyusu ka indungna akang malu bati ngaji waktu usaha ngaji je lo bati ngaji cenah eta teh bener Kang cenah nanyakeun ka abdi bener eta teh Kang salah 100% salahna bejakeun ka pamajikan anjeun justru aing teu kabeuli susu teh kurang ngaji gitu sobat
Jing bejakeun ka majikan mana teu ngarti bawa ka dieu jing. Udah. Arek keureun ngaji moal cenah. Matak di dieu ulah mika cinta pamajikan leuwih daripada mika cinta ka Allah jeung ka Rasul. Namun yang berkah rumah tangga tilu. Hiji niatan ibadah, seluruh muamalahna ibadah, niat ibadah dina rumah tangga ibadah, mere ka pamajikan, niat ibadah pamajikan taat ka salakin ya. Seluruh pegawaian dipigawe niat ibadah, lancar urusan dina rumah tangga ge. Ieu mah aya miskomunikasi. Teu sanggup aing nyarita ka salakin. Kunaon? Nyarekan sok nampil. Eta mah sulit gitu mah komunikasi ka. Niatan ibadah terus. Ya masa gelam tadi niatan ibadah. Kedua, mika cinta ka istri tong leuwih daripada mika cinta ka Allah jeung ka Rasulna. Leuwih mika cinta ka istri daripada ka Allah jeung ka Rasulna. Moal berkah rumah tangga. Hartina moal beuki alus. Batur ge goreng ngan beuki alus, boga pamajikan teh teu pati soleh ngan beuki soleh. Alhamdulillah. Ya mau pamajikan teh soleh ngan ngedrop turun. Begitu pati soleh, ribu eta mah mending beuki soleh mending beuki ngaco ci sok. Mending beuki soleh, nya ge can soleh, calon solihin dia mah. Dia can soleh pamajikan calon solihah. Ah gitu tenang. Nah gitu. Hartina kudu dibagikeun cinta ka Allah jeung ka pamajikan lain. Mika cinta pamajikan ka pamajikan kudu ikhlas. Karena gitu kan. Lain kudu dibagikeun ka pamajikan 30, ka Allah jeung ka Rasulullah 70 lain gitu kan. Kabeh cinta mah ka Allah. Ari geuning ka istri ditahan Allah ya mah. Gitu. Allah teh ditah mah moal lain. Bah gitu. Gak berkah. Lu katilu hayang berkah mah mata kudu dididik. Lu goreng ge dididik mah bisa halus. Mata cek ulama ye kade boga pamajikan sing hati-hati. Naon sababna awewe mah lamun dididik kurang halus matan malaikat. Mun teu dididik gorek matan anak iblis. Entah kudu dididikeun wae goreng ge asa beuki alus setik-setik tah gitu. Naon sabna ari istri mah kan lemes, kulita lemes lebih kan hati-hati nah hartina gampang dipangaruhna istri. Sabenerna ku pangaruhan istri kunaon? Ku perkara nu halus. Mata ari cara halus mah sing nitah goreng ge awe mah daekeun. Lamun nitah halus bisi ku cara goreng Waalaikum. Kajeun ting alus mun karasa kana hate teu ngeunah dihukuman salah istri. Lain ngaku goreng awewe urang ge bijil ti awewe Pak. Ieu mah supaya paham gitu urang. Rek bawa majikan teh kudu ngaji heula bab awewe Pak ngarah paham keneh. Kalau jadi masalah goreng tadina ngimikiran nu anggeus mah malah tungtungna. Nu penting beuki halus. Eta orang mengikiran menu goreng tadi nama orang ke pola goreng batan manehna mimiti oh ya kok rek pipisan kunaon ingat masa lalu ari maneh teu boga masa lalu gitu buat mah goreng patut batan pajikan maneh sih keun ulah mikiran nu anggeus ieu mah nu akes mah dijadikeun bahan pelajar dan jangan menginjak lubang yang sama penting ti ayeuna beuki halus eta padahal beuki alus mah calon waliullah. Daek boga pamajikan calon waliullah. Can jadi wali ngan calon jadi waliullah. Bareng jeung aing jadi waliullah ya. Sugan. Nah, leuir-leuir ge ayeuna can bareng papalimpang keneh ieu ka dieu, ieu ka dieu. Tapi lila-lila mah bareng. Gitu lah. Kudu dididik nu katilu kudu dididik. Istri urang didik jadikeun hajar. Ari hajar teh Siti Hajar istri nu setia karena tugas caroge kajen teuing jajan eureun manehna ingat salaki ini rek nyangan ilmu bisi teu nepi kudu leumpang watir kadieun kerjaan leumpang
lain jeung Kang pake ongkos kieu abi merek perewe jajan poe ieu tah eta nu hebatna geus nepi ka ditu dari 2 eleun mangkos eueuh tepikeun ilmu ka abdi tah eta didik istri sila kitu halus nama milu mun halus mah itu jadikan aja istri setia kacaruge Nabi Ibrahim rek dakwah Siti Hajar keur ka kandungan bulan alaeun jadi 8 bulan rek ka juru geus deukeut geus seuita kumaha lantaran istrina soleh jung kangge tugas dilaksanakeun tugas ti Allah ku sabab akang ngalaksanakeun tugas ti Allah sareng apal abdi teh meunang pangraksa ti Allah yakin abdi mah akang eueuh ke Allah ngurus abdi yung akang sing aya ge moal bisa jadi sabab gampang abdi ngalahirkeun anger Allah nu ngagampangkeun maka yung ngagera laksanakeun tugas sing bener tong dipikiran abdi mah eta istri anu sok nu setia kana tugas lalaki amun urang cisok pikiran pamajikan rek ngajuru sartana salaki ajengan rek dakwah cisok mending mana cisok cicing ulah Kang tungguan itu mah gampang batur aing bisi mau ajengan anak kok ini insyaallah minta tolak tilu balik kok belum cenah carita ajengan aing setengah modal ribu ngajuru mantong ini bener jadi ajengan teh aduh padahal malain gitu ingat tugas ulah leuwih mika cinta ka istri daripada ka istri nu ngarti jung eka keun bae-bae hirup ya abdi mun maot atuh sing menang ridho Allah kusabab abdi ridho ditinggalkeun rek kalaksanakeun tugas eta ge Siti Hajar ge sasauran leos Nabi Ibrahim Kang cen bawas tah Nabi Ibrahim da jalma aduh moal ditinggalkeun majikan bisa lumpang jauh nyarukan si horeng teh rek memperkuat jung Kang tong melang abdi mah aya Allah nu ngurus cing tenang ya mah lain urang mah kade jiga ini dakwah kade tapi sing ingat ka abdi teh atuh dakwah teh waras urang ingat pamajikan juru ngabahas agama lain jadi salah ingat bae pamajikan ka juru riweuh kena ka padahal mesti ingat urang ngalaksanakeun tugas Allah tentu urang ditangtayungan ku Allah termasuk istri urang nu rek kalahir eta maknun nama sebenarnya nanti keparangi gitu teh kapitalis sebelah ngukur hitung untung ini tadi tuh menang duit sabaraha mun cicing aing kumaha kapitalis eta mah lain orang agamis mah lain zaman nu makrifat ka Allah begitu nu makrifat mah introspeksi diri ka santri dititas salat kalah ngalawan leos teh ini sok nyerilin urang aduh si kehed dekai harga dihukum ku aing cenah ke aing kitu batur mah kiai ahli marifat mah teu nyalahkeun santri kan nyalahkeun diri lain budak anu goreng ditahan salat ayeuna diajakan salat teu nurut teh ilmu aing nu kurang barokah ieu teh loba keneh dosa nu teu katobatan nu matak ilmu teu dibarokahkeun ku budak teh teu diarah so astagfirullah tobat-tobatan diri teu nyalahkeun batur pon aya sok kiai nyalahkeun batur sok baca kumaneh hek teu bisaun anak saha sia teh cenah di parawanaon sia teh belet-belet teh hirup aduh kalakan nyerieun batur teh Kang dosa kalakan goreng papanang hidung padahal mah teh nyaho anak nu soleh tangan keur nguji kajengan bae ku Allah dikitukeun teu nyaho minum bapana ahli tahajud soleh batar ajengan nu ngurug ya anak saha sia di parawanaon cek budak nyeri aing teh cenah balik ke kitu ari ajengan anu marifat kalau mah kitu moal nyalahkeun batur Kang introspeksi diri mata istighfaran sorangan matak teuterak ge pangajak aing kurang berkah ieu teh ilmu teh kunaon kurang berkah loba dosa nu jadi hijab adzanbu hirmanur rezeki ari berkah teh rezeki batin
Kunaon ya kurang berkah ilmu, loba dosa nu teu katoba. Mata kali marifat mah mun aya hiji makhluk nu jadi madarat kana diri langsung di aku. Masalah timbul tina laku goreng anu kuring nu teu katobatan. Bodosa ka indung, bodosa ka guru, bodosa ka sasama, bodosa ka fakir miskin. Teu fungsi katobatan jadi hijab ya, madarat ya kunaon. Kamari tetangga menang ditanya hari isuk, tu menang ditanya salah aing, astagfirullah. Lanyakeun kambing hitam, ojongan di udang-udang jelema gelo, itu gelo. Mikir mending introspeksi diri aja. Boya salah itu. Untuk ketobatan, nepi ka boro-boro anu hidang nu gelo ge udag-udag. Baheula mah mun ajengan tegas suluh gubrak peuting jang aya we, zaman sedekah. Oh ini malah diudak kudu gelo. Ingat ka dieu. Aya nu nelpon Pak, tinu jauh. Ajengan kudu wirid hijib naon gitu. Kunaon kitu diteror ajengan teh cenah. Hijib naon? Kunaon mah kudu amal hijib. Pas istighfar, wirid istighfar mah bimana istighfar. Minta dirubah. Anu asal ngudag keuleun, kita mah ngudag rek mari duit ieu mah. Dirobah ku Allah taala. Istighfar we geus. Teu kudu amal hijib teu kudu istighfar. Kunaon cenah nya ajengan teh diudag jelema gelo. Mending keneh mikir ulah nanyakeun saha kambing hitamna, saha dalang teu penting. Ti Allah kabeh oge. Kunaon nu gelo beti kitukeun ku Allah ka urang? Aya dosa baru teu katobatan. Matak istighfar. Ya ajengan mah nu leuwih halus mah aing diudag jelema gelo. Bu ajengan teh geus garelo itu. Gitu. Da geuningan aya nu teu diudag batur mah. Keci anyur dawa ka ditu anu udag jeung kudu. Kalau balik dianturkeun mere duit ongko. Batur bacana diudag diteror. Ning istighfar we memeh nu udag jeung istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gitu kan. Lanyalakeun batur nya Kang. Mun ayeuna urang ningali istri salah urang istighfarna Kang. Lah istighfar sia ari urang teu. Ari hayang boga majikan soleh, ari urang teu mikir-mikir soleh. Ya Kang anu nanyakeun ka abdi urang cok arta teh ditu. Aya naon cing teh Pak? Bade sorogan cenah cing. Sorogan naon? Bab pamajikan, kumaha sih sok? Taratu marima ku abdi dibere duit sapoe 500.000. Kalah dudukeun tuh lanceuk mah sapoe teh sakieu. Naon duit sakieu mah. Nyeri abdi teh cenah hati. Tah ayeuna yang kumaha? Cenah hayang sina soleh we cenah. Pamajikan abdi teh. Ari anjeun hayang soleh teh. Nah jadi malika abdi. Da aya nu hayang soleh pamajikan, tapi manehna teu mikir-mikir soleh. Oh, aya Pak. Ieu cenah kapanggih. Teu mikir-mikir soleh, ka batur ni ta solehna. Tuluy diselusuri ku abdi teh Kang. Itu daya ilmu maknun barda. Cenah Kang mah beda ti batur biasana mah jengan mun dipentaan ku abdi tah wiridkeun soleh siapa majikan ke. Itu cenah aya Kang. Akang sok sabaraha menang duit sapoe 1 juta cenah di pasar. Leuwihna. Hate teu mariman teh, osok bunga teh menang duit 1 juta. Lang mikir. Aya gigireun Akang anu leuwih ti Akang. Ya 5 juta sapoe itu mah. Sok hayang Akang inget. Hayang. Kumaha sok bunga tar sugan. Nuhun Gusti abdi cacak loba dosa ge ku Gusti dirijikian keneh sapoe 1 juta mah. Osok kitu atau hayang keneh. Aing 1 juta, batur 5 juta, osok itu. Osok cenah Kang. Masalah Kang ngadidik urang Allah teh. Tah pamajikan ente ka maneh teh, kawas maneh ka uing jeung Allah. Sage dibere teh marima cenah ku aing gini. Matak didohirkeun laku ente di pamajikan supaya mikir maneh. Walah heueuh cenah nya tah ieu. Ibda binafsik, mata geus istighfar Kang.
istighfar we hate akang robah mun tadina sok ingatkan 5 juta untung 1 juta aya mah bunga hate bungangan nuhun Gusti mun ingatkan dosa abdi kagorengan ka Gusti mah ibadah ge lalabora geus kudu mal direjekian tapi Gusti ngarejekian keneh 1 juta sapoe ka abdi nuhun Gusti ieu teh geus gede teuing sakieu teh paparinti Gusti sok ajaran sabulan eta 2 bulan palika geus 2 bulan teh datang kumaha cing teh Kang soleh jangan pemajikan abdi teh oh ada urang loba kadeka loba amal pemajikan anu amal urang kan dur sok lohor lain kacai kalah leos ini bari udud rasaan teh dosa eta teh banyak nentang lin eta teh begitu jangan Allah teh salat kalau leos ini ari urang teh sadar balik ka iman tentang capek tes dagang tah nya duit menang 1,5 juta untungna beuh cenah naon minum kopi atuh cenah enak capek serangan we cenah lah nyeri hate aduh oh nyeri kieu ampun teh cenah kula sok aya naga nyeri hate teh lamun eta jalma salakina ma'rifat introspeksi diri dosa naon aing gitu dagang pamajikan jadi madarat ka aing gitu kan. Nyeri obrolan lagi. Kunaon ku Allah dikieulkeun nya panjikan? Mang mikir, heueuh aing kamari dur lohor leos ka ini. Ingat. Eta teh ngabejaan, laku maneh ka aing ceuk Allah. Maulu kos pamajikan sia ka maneh. Metak urang anu istighfar. Kayak urang geus bener, istighfar jadi soleh. Gawe HD jadi HD, gawe goreng jadi liyudi kohum ba'dul ladzi amilu. Nu dipigawe ku urang nu alus nu goreng ka inung bapa ka guru ka mamana mun teu ka istighfaran balukar goreng jadina ka. Kiai aing teh ditentang wae ku santri, loba santri nu sautik nu taatna. Nyeri aing nya sok keheul mun ngajakan salat teu daekeun santri, sok. Waduh nu pika. Mikir istighfar, wah ya dosa nu teu ka istighfaran kitu kan. Matak salaf soleh mah lamun bojona khianat teh hartina henteu taat ka anjeunana tara nyalahkeun bojona angur istighfar pikeun dirina istighfar pikeun dirina teh pikeun ngarobah alat istri nah ulang nu istighfar istri nu robah ari mah ka pamajikan istighfar sia ari urang teh istighfar atuh teh robah oh cenah istighfar astagfirullahaladzim isuk kitu deui da salekina ge can robah kitu keneh mah sing emut Kang bojo urang anak urang kocoran urang lamun tekona cikopi dicicikeun bisa cai haram oh cikopi jadi cikopi mata ibda bin nafsi hayang soleh heula urang ibda bin nafsi memang teh istighfar ka batur mending istighfaran di diri lamun urang geus istighfar geus diampura dosa ku Allah batur teu robah-robah rek diruksak ku Allah eta jalma teh kan mata komo kiai cicing di hiji tempat loba jalma anu nentang komo harianat ku hartana ku kedudukanana semakin deket kiai eta ka Allah semakin terhera rusak jalma anu nentang ka eta kiai teh kan peunghar jadi pakir pinter jadi bodoh mungkin teh kumaha cenah pinter jadi bodoh da aya pan mutiara kehidupan manusia teh opat kahiji akal teh hebat pan pinter teh rusak ku amek engkau pinter otakna ngajina pinter profesor dokter ongko tapi ngan amek-amekan eta keur ngarusak akal haripana geus amek sok aya jalma nu bener nyaritana geus amek oh rusak akalna seperti jalma bodoh ka eta disebutkeun pinter bodoh teh kan seperti jalma bodoh ka pamajikan poporongos kitu anu keluar SD kelas 5 ge henteu ngahargaan nah ieu atuh bodoh di kitu mah kunaon ambek kadena tan digeser kedudukan di kantorna pamajikan kesentakan kecarikan di dia jadi seperti nu bodoh akhlakna akhirna eta pinter tapi bodoh teh demikian kan sok hayang maju dan logat mah ngartikeun tamat sia nu nanyakeun tamat can Wakola sareng parantos ngadawuh saha Ali bin Hasan binil Hasan Ali putrana Hasan bin Ali
Jadi Ali gaduh putra Hasan, Hasan putrana gaduh putra Ali. Jadi cucu Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir itu Husain teh eta teh bin Ali radhiyallahu anhu. Kang Husain dia teh putra Ali teh minantu Kanjeng Rasul. Aya deui ngaran Ali di dieu. Tuh gitu. Aya nu sarua batur. Kumaha ngadawuhna ya? Sahur Ali binil Husain deh. Ya Rabbi, he pangeran abdi. Jauharu ilmin, ari permata ilmu. Lau abuhu lamun mertelakeun kaula, nembongkeun abuhu di dieu. Bihi kana itu jauharu ilmin lakila tantu diucapkeun li ka kaula naon anta mimman ya'budul wasana anta ari anjeun eta mimman tiring-ringan jalma ya'budul ibadah siman alwasana kana patekong walas tahala jeung tangtung halalkeun sarijalul muslimuna gegedug anu Islam sa para ulama para ajengan cukurang dami kana getih kami ya rauna barina rekadkeun itu si rijalul muslimun akbaha kana pangkurina perkara yatunahu nu ngadatangkeun itu si rijalul muslimun kana itu mah hasanan kana alus. Saur Ali binil Husain, duh Gusti Pangeran abdi lamun permata ilmu ku abdi ditumrak-temrak artina ditepikeun ka sembarangan jalma. Kan tangtu abdi teh bakal dicap ku marahnena tah ieu jalma nu sasar ibadah kana patekong. Bari dipencit abdi teh walas tahala teh. Dipencit abdi teh halalkeun dipencitna mencit teh anu salah teh dianggap bener eta teh kumaha mending dibunuh sabab nyasarkeun dia mah. Gitu iya teh berarti nuduhkeun kana yen aya ilmu anu nyumput tos oreng nyumput teh permata ilmu nu harebat disumputkeun teh depan ari anu hargana mahal mah langka nu boga lain. Motor ge anu basajan maloba anu mahal mah langka nu boga. Barang mahal mah sok disimpen. Baju goreng mah urang tos di sawah digantungkeun entar saminggu diadep. Tapi baju anu alus mah buru-buru ditilpan terus diistrika disimpen. Itu ilmu anu mahal mah nyarumput teu kapangi ku saradaya. Nu kapangi ka saradaya mah eta mah basajan eta mah lamun ditembrak-tembrak bakal jadi fitnah. Nah gitu di kalangan ahlul girroh. Artina ahlul girroh teh nu katipu ku Allah jalma-jalma nu barodo dina nganyangkeun Allahna eta. Asok aya jadi fitnah sasar sia teh. Ngaji tauhid dong jero teuing. Wah eta teh dalilna. Oga abah sia mah teh cenah ngobrol teh berarti batur dianggap sasar tadi. Ingat kan berarti nu nyumput nu aneh teh ilmu teh ilmu anu mahal eta teh kan matak disebut tage jauharun nafis inten berlian nu mahal hargana. Gitu harga manusia saharga anu dimiliki ku manehna. Boga ilmu nu umum basajan derajatna, boga ilmu nu khusus wah luar biasa. Pilihan Allah. Mata nu bisa nerangkan ilmu hakikat mah pilihan-pilihan Allah. Nu karuat akar rohanina kan. Nu teu kuat mah akar rohanina teu paham kana ilmu maknun mah. Eta mah teh dipilih. Urang ge ngarti ban. Loba nu boga emas mah tapi inten berlian malang kada mahal ban ya. Pantes tah gitu. Nu mawi tuluina ngadawukeun syair Ali binil Hasan teh kan
Syairna teh ieu teh Bahar Basit. Ditulis we ka arti rek kitu. Bahar Basit. Laguna teh lagu basit ketika. Wajan arudna mustafilun fa'ilun 4 kali. Mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun. Bisa gitu kan? Mana dom kenana? Ayaku bisa wajan arudna teh kieu di lagu kenana. Inni la'aktumu min ilmi jawahirahu. Bisa gitu kan? Kaila yarol haqqa dujahlin fayabtatina. Kaila yarol haqqa dujahlin fayabtatina. Oh, itu pati kena ini kageunaan ku elal ini. Lu make mustafilun fa'ilun inni la'aktumu min ilmin jawahirahu. Bisa kadin? Ngan jika nate ngerenah kena tadi itu teh. Majan arudan. Inni la'aktumu min ilmi jawahirahu kaila yarol haqqa dujah lifayabtatina. Gitu. Ini sanyanyana abdi la'aktumu yakin nyumputkeun abdi min ilmi tina ilmu abdi jawahirahu kana pirang-pirang permatana ilmu. Kaila yaro supaya henteu naringali al haqqo kana hak sadu jahli nu bodoh payap tatina maka tuluy mitna isi jahlin ka abdi. Ku abdi teh teu ditemongkeun supaya tong mitna aranna teh gitu. Sanyanyana abdi nyumputkeun ilmu abdi tina jawahirna ilmu supaya nu barodo tong mitna abdi sanggeus ningali kana eta ilmu padahal ilmu hak gitu ka kitu kan. Waqala sareng parantos ngadawu sa Abu Hurairah radhiyallahu anhu hapantu apal kuring min Rasulillahi ti Rasulullah ngaraksa asal bahasa logat harfiah. Hapantu ngaraksa kuring min Rasulillahi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarobaini kana dua pak ilmu kana dua pak minal ilmi tina ilmu. Kuring menang ilmu ti Rasul teh dua pak, dua rupa juga. Amma ahaduhuma anapun ari salah sahijina itu jarobayan eta pabasastuhu maka lamun ngabahas pabasastuhu mangka ngabahas nyebarkeun atuh kaula kana itu ilmu linnasi ka manusia. Wa amal akhiru anapun ari anu akhir anu hiji deui eta palobasastuhu maka lamun nyebarkeun kaula kana itu ilmu lakototum yakun neuteuk aranjeun kabeh min niti kami hadal hulkuma kana ieu genggerong. Eta cek Abi Hurairah kuring menang ilmu ti Rasul anu lamun nu hiji diterangkeun anu hiji diterangkeun nu hiji deui mah teu diterangkeun. Sabab lamun diterangkeun pa aing dipaehan ya ku jelema teh. Begitu dianggap sasar eta jadi fitnah teh kan. Walida koyana kitu kutila di mautan sa al halaju ki halaj bi ibsa isya'in kusabab ngamasyhurkeun hiji perkara min dalika kina itu ilmu ki halaj teh dipaehan geuningan eta kulantaran naon qol hay sukola sekira-kira ngadawu ki halaj
ma fil jubbati illallahu, ma fil jubbati dina jero jubah illallahu kecuali Allah. Naon jero jubah kecuali Allah. Ki Allah make jubah. Wah, ki Allah sasar ngaku Pak dirina jadi pangeran. Dibunuh ki Allah dia. Gitu. Naon sebabna eta anu ngabunuh ki Allah teh alul giro, nu tepati bener makrifat ka Allah kan. Lamun bener makrifat ka Allah, fi ayat dzarfiyah ma'nawiyah kan. Al ma'u fil kuji caina jero kening. Kena-kena mafil jubbati illallah. Pi di dia ma'nawiyah. Ari jubah teh jirim. Jirim ti susun tina johar pirid. Ari johar pirid tina johar hayuli. Johar hayuli tina lauhun nafsil juz'iyah. Lauhun nafsil juz'iyah munculna dohirna ti mana? Ti lauhil mahfud. Lauhil mahfud catatan lauhil mahfud dohirna ti kono mubrom Allah taala. Ari kono mubrom teh catatan Allah di hadrat Allah. Maka eueuhna naon dina jero jubah kecuali Allah. Tah jerona teh kadinya bisi apa? Disangka awakna ieu. So sidang di hadrat Allah nu marehan ki halaji sukan lagagaba eta rijalul muslimun kiai-kiai anu di zaman harita anu ngabunuh ki halaj. Ci sok rek kumaha pertanggungjawaban di hadrat Allah. Lamun ki halaj jadi jalma anu keur musyahadah ka Allah nu teu sadar dirina dina makom jamu nyaritakeun teuing ka hatena mafil jubati ilallah. Saking musyahadahna ka Allah mafil jubati ilallah. Ta eueuhna naon na jero jubah jero teh kadinya. Jirim jero naon? Johar firid. Johar firid jero naon? Cisok johar firid di mana asalna? Lauhul hayuli. Lauhul hayuli aya lauhul hayuli awalul maujudat fid dunya. Lauhul hayuli. Cisok aya lauhul hayuli di mana? Lauhul nafsil juz'iyah. Alam misal di ditu. Nah, di alam misal di mana? Catatan nu aya di lauhil mahfud. Aya di lauhil mahfud karena aya catatan kodomu brom di hadrat Allah. Kodomu brom di hadrat Allah mah jero na kadinya maksud jeroan jubah teh eta sebenarnya mah. Urang yang menempo makhluk jirim ieu hayang nyaho nepi ka Allah kudu kadinya leumpang teh urang. Mata teringali karena teuhilul maujudatna. Yo Kang contohkeun. Urang sisok nangtung ngaca urang teh ka ari tapakur sok ngaca heula mimitina teh nangtung rupa aing kieu kira-kirana matak aya rupa kitu teh sabab aya naon ieu teh ngahiji juz'iyah jadi kul panangan sampean mastaka patuangan dijikeun ieu juga aing kieu aya. Sisokang dibayangkeun ku akang, teuk-teukan leungeun hungkul, sirah hungkul, sukuna hungkul. Lumrukeun di dinya jirimna eta keneh. Aya bentuk jika urang apa? Aya. Panto tingali. Aya naon? Aya engsel. Terus naon? Kayu. Terus aya kaca umpamana, aya pangenyanganana. Tah panto jiga kitu. Udar ku urang hiji-hiji kan? Kolerkeun di dinya engselna lumrukeun kacana lumrukeun namru we di dinya nu tadi keneh wujudna eta jirim teh ngan bentuk panto geus eueuh da geus rujad geus tengah hiji aya bentuk panto teh ya aya arifin teh kos kitu bentuk eta panto lain naon kai jeung besi ngalumbruk. Aya sote jirim kieu karena dihijikeun johar pirid. Lamun johar pirid tengah hiji aya jugur kieu mah. Beas hiji sok giling sina lemes tiup pe ku urang aya jugur beas kitu teh ya. Aya. Akara tina jirim kana johar pirid. Tina johar pirid ayeuna ka hadrat Allah ka ditu. Di kodomu brom aya jugur ieu johar pirid teh ya. Aya. Jirim sote dimulki ditempo di Jabarut mah Nur Muhammad sote di Jabarut lamun rohani urang naik karung propustawan koba kosen geus di awadna mah wah Nur Muhammad nur dat Allah nu aya mah kan aya rambyang-rambyang meusan lempang ka dinya mapi jul bati ilallah dibunuh ki halat matak sim kuring kalau badi engmut ka al maghfur lah apa toto
Geuning paya batur ge ulah diterangkeun nya teh. Oh cenah eta mah muslim nu garoblok cenah teh mah. Waliullah dibunuh cenah. Panukan mal dihukum ke ku Allah cenah. Gitu. Bari jeung cenah eta mah teh ceuk manehna mah negara manehna. Oh di Indonesia mah negara berdasarkan Pancasila. Lamun urang nerangkeun kitu, saha nu ngabunuh dibunuh ke dihukum. Nu ngabunuh moal ngabunuh, bejakeun cenah moal ngabunuh ieu. Gitu kan. Kadang ngabejakeun ilmu anu alus, urang dibunuh. Pas ki halajur teh moal kan. Bari jeung sabenerna mah kieu Kang rahasiana ieu. Kemarin di Trans Studio teh dibejakeun untuk kaburu itu waktu. Di mana ngaji dibahas ilmu hakikat jadi fitnah, nu jadi sababna teh 3 Kang. Nu jadi fitnah. Ieu sabenerna mah rahasiana. Ieu ngabejakeun rahasia ieu bocoran ti waliullah Kang. Nu jadi fitnah teh, di mana ilmu hakikat dibahas jadi fitnah. Nu jadi sababna teh 3 kan. Bisa jadi salah sajina nu 3. Hiji, kiai nu nerangkeunana can aya idin Allah pikeun nerangkeun eta. Mata kudu nguping teu dekeun ka paham. Hartina ilmu teu dibarengan ku nur. Nu nerangkeunana kahiji can idin Allah. Nu can idin Allah teh kumaha Kang? Nu salah niat sabenerna mah idin Allah. Dan ke bakal nanyakeun akang, kumaha Kang cirina idin? Engke teh kumaha kitu. Sim kuring mah bisa antisipasi ka dinya gabah. Mau jadi kiai bodoh sok kayak nanyakeun kumaha ge. Bakal nanyakeun kumaha ciri idin. Nah, idin teh niatna salah. Itu aya anu bodoh mahjubin tapi terjadi fitnah da idin Allah. Hartina teu salah niat, nerangkeun ilmu hakikat aing mah teu ngaku yen diri hebat jadi ahli hakikat ngan ngaderes ilmu ti guru. Tah eta mah idin nu kitu mah mau jadi fitnah. Nu jadi fitnah mah ngan ngalaga. Aing nyaritakeun hakikat sugan ceuk batur aing disangkal hakikat urang aing teh encan nyaho ieu teh. Yo ari tajalli ka Allah teh 3, tajalli afal, tajalli sifat, tajalli dat. Terus bisa kitu bisa nerangkeun deui ti guru can ngarti manehna ge. Turun we di panggung ditanya ku babaturanana. Ajengan ari tadi ngebahas tajalli. Yang nyaho cenah aing sok kumaha tajalli. Aing teu ngarti buku cenah. Geuning sama ka bejakeun, aing pernah karenge we ti guru cenah. Dibejak ngalaga hungkul eta mah. Tapi sanajan can paham ge Kang lamun niat ngaderes mah moal. Mata kusim kuring sok ajarkeun ilmu anu lada ngaji ngan ulah ngarasa diri hebat tetep aing teh majub keneh pas aranjeun ngan ieu mah urang ngaderes we ilmu ti guru tajalli teh 3 apal sifat tat nah teh mah tong nyakeun si aing teu bisa ngajawab da aing teu paham pas maneh ngan ieu mah ngaderes we ngederangkeun seteh moal naon mau jadi fitnah. Nu ngarasa dirina ngarah disangka hebat ku batur eta anu sok jadi fitnah maka turun ti panggung aing nanyakeun cisok pangrangkeun eta ego teu buah tadi rek disangka sugan teh disangka hebat aing kalah ka nyaho belgug geuning kenyahoan ku Allah ditembrakeun man tawaddoa rafa'ahul wa man takabbar wa do'ahul diragrageun ku Allah sabab takabur. Jadi menurang menerangkan ilmu hakikat ladang ngaji ayeuna itu niatan ngaderes. Lamun urang mah jub ngaku hate urang can paham aing ngaderes. Sok teh naon ngaderes mah. Terus di mana Jang? Terus ngaderes Kang cenah. Muruk santri teh ngaderes teh betul. Terasa mapatahan menggurui henteu. Ngaderes mah. Mata terasa hebat katan murid henteu. Nu ngarasa hebat jadi guru ngakuna berarti. Terus itu aing jeung murid akur murid teh nyaho aing teh nyaho ngan leuwihna aing bisa nyebutan murid mah teu bisa sakitu teu nyaho mah sarua teu ngasaan tajallina sarua ngan bisa nyebut tunggul aing mah bedana ari santri mah can bisa nyebut tah ayeuna mah bisaeun kitu kan hiji can idin Allah nu mah tak jadi fitnah ge
Sabenerna can idin teh salah nih minsing nu geus marifat ke kan hatena teu aya tujuan nuduhkeun jalma mahjub mah ngalaga hungkul ngabejakeun ilmu ngaran disebut hebat ku batur fitnah akhirna maka da tina goreng bakal jadi goreng. Tapi lamun li hidayati muridin jauh-jauh aing datang lain kadang danan komara sorangan dikana kadang danan supaya hebat ya diri komara supaya hebat tapi rek ngadangdanan hate sorangan jeung hate nu datang sugan mah di papatan hareupeun batur mah eraeun ieu teh entah kitu kan maksudna li hidayati murid nuduhkeun jalma nu hayang usul ka Allah moal jadi fitnah. Tapi sanajan ahli makrifat lamun rek neangan komara mah Kang salah niat ifsa'us sirri ngamasurkeun rahasia Allah moal dibere deui ingin kisab ku Allah. Insyaallah moal pati mukasafah ka dituna. Leungit nu tadina zikir mukasafah muayana. Lap leungit poek deui lantaran naon? Ngaucah aceh rahasia Allah. Gawat niatan li hidayati muridin rek nuduhkeun jalma nu hayang usul. Jadi teu kasuk ifsa'us sirri malah mun ganjaran eta mah Allah. Moal jadi fitnah. Da alus niatna jadi dohirna jadi alus. Kita kaji ilmu tauhid mah lamun rek neangan komar ku ilmu tauhid fitnah teu bakal datang lah kan. Mungeun teu ngartieun anu ngadareng itu. Loga gampang. Naon sababna? Salah niat guru latura. Rek alus rek goreng cek jalma anu ngaji teu paduli ieu mah da lain rek kadangdanan komara diri rek kadangdanan hate nu boga di diri nu muruk jeung anu datang santri. Jadi ilmu mah ku anjeun dipake ku kuring ge dipake nu ngobrolna gitu. Ulah ku anjeun pake aing ngomong make. Salah. Hiji kadua ieu nu ngajina di luar makomna eta sok jadi fitnah lamun nu ngaji di luar makomna. Dia ngaji keur ka muridin ieu teh ilmu Ibnu Athaillah papatah pikeun ka muridin nu datang nu teu hayang usul jadi fitnah. Datang sa teh aing sugan we lancar usaha ya. Peda ajengan sugan bukan beunghar. Sugan we kumaha aing jadi badag kitu aya milu teh. Eta mah kan moal manfaat ilmu guruna jadi fitnah eta mah kan. Tak bisa jadi fitnah. Salah di guru, salah di murid. Mata guru kuduna sesuai kuduna arifin bitawaqatin nas. Nu mata kamursidan nu terakhir nyaho kana tingkatan akal anu ngupingkeun kuduna. Jadi guru nu mursid mah nyaho ieu teh sakieu akalna, mata bahasana lain. Kamari mah euy ngebahas musyahadat teh ajengan lain kitu, aing beda deui wae euy. Beda makom sababna. Beda makom. Kamari dan camat arti nerangkan seperti kieu. Mau ngartieun sababna. Gampang, hayang gampang rezeki, hayang istighfar. Nah, cenah istighfar gampang rezeki, cek Rasul. Man lazimal istighfar ja'alallahu likulli dikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Suatu cenah loba istighfarnya bulan Rajab mah istighfarna beda. Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Ditulis kan. 70 balik sampai sapeting bulan Rajab cek Rasul lam tumasan naru jildan kulitna moal kapetelan ku sina neraka. Lamun 70 balik Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya dibaca tiap sampai sapeting 70 balikan. Bade di amalkeun bade cenah. Apal berkah Rajab. Kieu ya berkah Rajab. Urang dongengkeun. Dongengkeun. Ari kan di dia mah penting dengan dongeng gitu. Sabab beda makomna tukang ngaji jam mukni piraku selila. Kudu kitu keneh wae, beda kelas kan. Beda deui euy ngajina.
Matak aya jalma nu nuturkeun ngaji ka mana-mana ke akang di dieu mah ngajina beda euy cenah. Di dieu mah beda tah gitu. Ngiclik aya ti ditu ti Banjaran milu deui kabaleuna milu deui terus milu. Kunaon milu hayang apa ngajina cenah di dieu kumaha beda-beda geuning cenah ngajina. Jadi kudu sesuai jeung akalna. Tong jelegur dibahas jam umuk nih. Insyaallah mulang hamileung. Moal ngarti, mata asalna sebulan sekali, usul itu mah hayang 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu sekali itu mah. Di garmen di situ, Pak Haji Amo. Lu masih al mesin lu 40 kasih guring. Tak gitu kan, didinya. Sok Haji siap sing teh. Terangkeun, tak gitu kan. Jadi ente sulit-sulit. Apal keistimewaan bulan Rajab? Henteu. Ya. Anas bin Malik panggih jeung Muad bin Jabal. Cek Anas bin Malik, ya Muad, min aina jita? Mun cek urang mah, tos di mana anjeunna? Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tos ti Rasul. Dia ditanya papanggih jeung babaturan sahabat deui. Mun di urang mah tos di mana we? Tah tos di ajengan aing gitu. 5 samita anhu, ya Muad. Naon kadenge ku anjeun dawuhan Rasul tadi teh. Kiyuyu cenah cuk Rasul teh man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Sanu maca la ilaha illallah khalisan anu tas mukhlisan nu ngabar kamil mukamil. Paham teu? Sajaman maca la ilaha illallah nepi ka maqam akmaliyah dakhalal jannah. Oh nu hese mah akmaliyahna. Makom bako badal pana parku badal jam'i akmaliyah teh kan. Kada bisi pahili jeung akmaliyah. Lain ieu mah akmaliyah, makom tamkin. Makom bako badal pana parku badal jam'i. Ya khalisan mukhlisan anu teu kartian teh ya. Hadis teh dibajakeun ka rakyat sanu maca la ilaha illallah asup ka surga ngeunah bener. La ilaha illallah surga kada dilu. Khalisan mukhlisan kamil mukamil manehna sampurna makomna kabatur bisa nyampurnakeun guru mursyid mun guru mursyid maca la ilaha illallah dakhalal jannah bener orang makom bakom atuh nya atuh Kang geus makom muqarrabin atuh pangluhurna makom umat Rasul tuluy deui waman soma yauman min rojaba tuluy na waman soma yauman min rojaba dakhalal jannah sajalma nu puasa sapoe tina bulan Rajab ira tanggal hiji Rajab sapoe ira teh kaburu isuk aya halangan tanggal 8 sapoe dina bulan Rajab pokona cek Rasul dakhalal jannah asup ka surga. Kapan untang gampang ke surga. Keun sila puasa bae heula bukan mah. Teu nyaho isukan bakal bahas puasana teh. Geus atoheun cenah puasa ge mah. Bade puasa bade cuk. So bari ngaput ge puasa cenah. Niatan ibadah. Jadi sabab lancar urusan. Sing ikhlas dina ibadah. Nu katiluna tadi naon? Syarat anu gampang teh. Uzkuru dzikron katsiron jami'an. Anjeun kudu galikir ka Allah bari mayang dikirna sarta sing nepi ka makom jam'u nyaho ori jam'u mah wa manala rutbatal jam'i tawallahu birriayah wal inayah wal fadli wal manni wal ihsan sajalma anu nepi ka derajat jam'u hatena dikirna ka Allah ceuk Allah aing nu ngajamina aing nu ngaraksana aing nu nulunganana sok pira teu lancar urusan ditanggung ku Allah dijamin ku Allah percaya teu kan mantap hebat eta Syabrul Muhyi. Jadi jami umum ni kebagian untung. Tarpas walau alam heula sakitu. Jami umum ni lain.